wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Dianita Kirani dina Warta Sunda. HS 63 saurang supir minibus ditetepkeun minangka tersangka ku Polrestabes Bandung saenggeus nyababkeun tabrakan beruntun nu lumangsung dina Salasa genep Mei 2025. Mobil nu dikendarai ku HS disangka henteu eureun di lampu beureum sarta nabrak motor nu dikendarai ku Sultan Abian Fatan, pelajar SMA Negeri 5 Bandung, nepi ka nyeret 5 kendaraan sejen. Sultan tewas dina tempat kajadian, sedengkeun HS ditahan jeung dititipkeun di rutan Polres. Polisi netepkeun status tersangka ka HS ti Jumaah Peuting 9 Mei 2025. Jeung negaskeun total kerugian tina tabrakan ieu ngahontal 20 juta rupiah. Sakitu warta anu bisa sim kuring sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.